Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 bulan Zulhijjah. Geus atuman sama zalikal yaum. Sajelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4. Nafallahu anul basa wal faqra. Bakal dileungitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4. Tanggal 4. Masyaallah. Poean kalimat sajelema nu puasa tanggal 1 bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema. Ya Allah. Sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 Dal dzikri falamanahu qaulu la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kangjeng Nabi mayah miluka ala syami hadhil ayam kunaon maneh ieu muasaan pa ieu cek eta anak muda bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah. Inna ayyamul masyair wa ayyamul haj. Sallallahu ayyushikani fi du'aihim. Ampura Gusti Rasul. Abdi mah ieu nu mantap puasa ge sugan berganjar bae. Emang lantaran inget nu di Mekah. Di Mekah teh ieu poe teh ayyamul masyair wa ayyamul haj. Diakhiri ku Arfah tanggal 1 geus siap-siap
di Mekah teh menunggu diberangkatkeun ka Arafah. Di sarariap nungguan diberangkatkeun tanggal 8. Langsung diberangkatkeun tanggal 9 wukuf. Masya Allah. Abdi mah Gusti Rasul Henteu ka Mekah. tetapi jelema di Mekah teh kapan ngadaroa. Sedangkan doa na anu di Mekah nu di Arafah teh di tanggal 8 tanggal 9 moal datang ka misle kabeh diijabah ku Gusti Allah. Ku agungna poe Arafah jelema ngadoa diijabah. Abdi mah pan teu ka ditu, geus abdi puasa sugan bae. Abdi dihijikeun doa-doa nu di Arafah engke bisa nyedot ka puasa abdi. Sakumaha beusi persani we gitu. Sedot. Tah doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyarana masing-masing oge ka muslimin muslimat sadunya sugan bae abdi keur puasa mah. Tuh. Ja abdi mapan ka ditu henteu. Kemudian atuh hayeuna mah kitu abdi mah jaga we henteu di dieu. Geus bae atuh abdi mah rek puasa abeh akur ganjarana. Kumaha teh cak Kangjeng Nabi? Cak Kangjeng Nabi masyaallah. Fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adlam yati raqabatin. Sanyanyana tetep ka anjeun dibere ganjaran unggal penu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe. Wa mi'ata ati badanatin jeung 100 onta, mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah. Kabita jasa ganjaranana. Atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid. Sarua jeung boga onta 100, boga kuda 100 diberangkatkeun jang perang fisabilillah. Tah ganjaran hiji ge pohara jasa sabilillah mah syahid atuh komo ieu 100. Tah nu mantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu haju teu daek puasa goblok. Goblok tah. Nah, madak dek dileukeun awas. Awas ke minggu hareup lamun kadeuleunah teu popoyong kodan lemes teu leuleus berarti teu puasa. Geus kuduna kieu nyiduh korenganan keluar di majelis mah ngarokok. Ieu nu matak dicaritakeun ge supaya daek puasa. Lain lalagaan ganjaran masyaallah. Mudah-mudahan urang gabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere kuat ngalaksanakeun puasa. Poean kahiji tanggal hiji Perbo. Iya lamun urang puasa ghafarallahu fi lantaran poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga kemudian ka India, negara India langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji. Bisman soma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema. Ya Allah ya Rabb. Poean kadua istajaballahu doa Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus kabur ti nagara kitu Yordan. Idinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa. Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, hamba aing ngaran Yunus, poe ieu dek dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet, siksa sia ku. Wah, cak Kangjeng Nabi cak lauk nun waduh aing mah tilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cak kieu.
geus kieu bae begitu dibalangkeun geus langsung salat rek ka jero laut. Cak Kangjeng Nabi Yunus jaim jero laut. Ieu hatena ieu. Ieu ansangna ieu. Ansang ta insang. Les ya sok jasa abong jualan lauk teh ya. Nah, geus kita badongengna Kangjeng Nabi Yunus mah. Akhirnya Kangjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hut. Dina tanggal 2 haji dikaluarkeun. Terus sakumaha orok kaluar ti rahim indung. Teu daya teu upaya. Masyaallah. Mantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkani aing mah di pasar. Mangkani aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh geus pokona. Tilok aya dongengna puasa paeh. Lah geus pokona puasa gitu. Datang ke jam 10 cak nya tuh. Letik jasa kayakinan ada. Poean katilu stajaballahu fihi doa Zakaria alaihissalam. Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria mantak man shoma zalikal yaum istajaballahu doa. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Dibere tak aju dipake abrut-abrutan. Cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga. Nah, engke di sorga teh ya, urang teh kieu anu poe eta aju ngadoa mah. Begitu asup ka sorga, nah ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen. Nah ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunia, hayang ka beli mobil. Nah ieu ganjaranna tah mobil kijang tah. Protes jana ya Allah ya Rob, atuh kijang ge baheula keur di dunia. Nya di sorga aya kijang. Tinggalin ku batul ojol Gusti ojol jeung naon ja jeung Lexus we atupan baheula mentana kijang maneh henteu emang Gusti emang kajian kumaha Lexus bae Lexus ku murahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae eta murah Gusti Allah dikitu-kitu ge tetep kuat moal aingnya ieu waya maksud dibere bebejak kieu ge ye ai santri mah geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho ieu mah jang anu bangsa pedagang budak sakola nu teu nyaranaok nu tilok maca kitab lah aya kiai mah geus ge poho deui ieu mah mepelingan ieu mah poean kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 bulan Zulhijjah. Geus atuman soma zalikal yaum. Sajelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4 nafallahu anul basa wal faqra bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4. Tanggal 4. Masyaallah. Poean kalimat yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah geus man soma zalikal yaum bari aminan nifaq min azabil gobri sajalema nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Ieu penting ieu. Pilihan bae atuh urang tah. Tanggal 1 tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah.
resepnya saja yang bayar. Enggak, tanggal 1 teu puasa, tanggal 2 tanggal 5. Mun ditanya apa sih tanggal 5 doang? Aing resep tah ganjaranna tah. Eta doang tah aing mah teh. Di sisa kubur selesai aing mah geus. Aduh, budaknya gagah aing prak dipilihan puasana. Aduh, macam-macam bae. Poean kagenep al yaumul ladzi fatahallahu linabihi fil khair. Allah mukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus mansomahu saha jelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah ngadengekeun mah pohara. Puasa moal. Aduh Gusti Allah ganjaranna gede jasa ieu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh. Lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah. Kuali mah geus nyaho kuali mah eta ganjaranna tahun kamari ge geus. Tahun ieu moal ji. Beuki dibere beja mundur sama. Yaumus sabi al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr. Poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahanam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10. Mulai poe eta tutup lawang neraka. Jahanam ditutup kabeh. Nu mantak man samahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri. Wa fatahalahu 30 baban minal yusri. Saja lemah nu puasa dina poean katujuh Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Bah pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa at-tarwiyah tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku bade gedena. Masyaallah. Model dibabagi we anak tah jang sia tah. Tah jang sia tah jang sia. Nah, anu bungsu mah tiok dibere nyaho. Tenang sia batuk. Make kiceup sagala takol make kiceup. Hiji tah. Kedua tah. Dah, bulu deja satu gol de tah. Cek lubung teh aya abdi. Geus tenang. Maksudna naon? Imah jang sia. Kedokan jang sia. Tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh. Sokon lah mah. Sia kabeh geus. Nah eta nu bungsu mah teu dibere nyaho. Nu kahiji kadua katilu kaopat dibere, tapi nu bungsu cukup ku kicep. Asal geus kitu geus mantep jasa. Urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah. Noel ayo gampang ya mah. Pareng poho ka dituna. Atuh poho ge model si eta. Gusti Allah mah boh tu moal poho. Nggak dijamin. Ya Allah. Nah, poean ke-8 ialah ngaranna Yaum Arfah. Poean Arfah mah man shamahu. Sajelema nu puasa dina poean Arfah. Bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun katukang di hampura dosa, sataun kahareup di hampura dosa.
tah masa tahun ka tukang kahareup apa ka tukang satahun kahareup satahun geus anu kamari segala Noel si Mbak segala ngabonceng si jahe eta ku puasa ye beak kabeh geus beak kabeh geus aduh mantap puasa arbah satahun ka tukang satahun kahareup nah geus puasa arbah tah menang 15 poe haji ngebonceng jahe deui di hampura kos kieu mah aing geus puasa geus siapa tolong Allah karim guys tinggal tanggal 10 mah tanggal nu tadi dicaritakeun poean kurban urang berangkat ke masjid siapkeun mencit kurban boga meuli kebo sapi teu boga embe teu boga kotok jago urang boga duit kotok jago sabaraha teh hargana kotok jago nu bagus sabaraha hargana hah 50 wah tilok meuli maling teh mah Masya Allah masa 50.000 aing nggak borong gos gitu mah ini kotok jago set bagus pencit set asakeun beres asakeun embrakeun di tengah imah panggil pemajikan jeung anak ya urang korban ya cak anakna baha ai korban mah didikeun ka batur dikeun ka sa atuh kanu susah di negara ieu sanu leuwih susah abah sia nyaho sak anak dah heueuh oge nya makanan ye sia sok macem-macem lembur ieu pang susahna abah sia geus bener beres heuh atuh kitu mah bah beres niat korban geus asan dilaksanakeun nu eta Gusti Allah nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal nunggal tahun urang supaya tergugah deui padahal mah geus nyaraho komo nu sok maca kita mah kajeun iman nambah keyakinan jeung kesempatan dalam rangka urang ngalaksanakeun